lakon deui carita wayang teh ieu nu aya di Gunung Ciwidey teh pemandanganna meni ararindah tah kawargi-wargi upami hayang apa pemandangan nu aya di Taman Wisata Ciwidey teh tah ngaranna Abah Tajudin keur nemongkeun pemandangan meni ararindah sok amun aya kanyaah Abah sok tonton video Abah tah ngaranna Abang Tajudin keur kokoloyongan naik katanjakan rek nempok rek melihat-lihat kebun teh nu aya di Taman Wisata Ciwidey tinggali gerak teh aya ngapurana ge hati-hatilah dan waspada amun naik ka gunung ieu teh hati-hati amun hujan mah lalu tinggalan anu disebut gunung teh ieu ayeuna mah ieu lahan pertanian kebun teh meni mah apa atingali apalagi kae gunung sok eta gunung anu ngacibir nu aya di gunung di tatar Ciwidey teh kasebah pisan bukan gunung itu teh ngaranna Gunung Kasur tah ieu tah Gunung Kasur anu sebut Palintang teh paling sadara teh Palintang dah untasin Gunung Kasur teh nah maribaya Abah rek nemongkeun pemandangan kebun teh Abah suka-suka hayang ningali kebun teh anu sakieu suwarna katingali di gunung urang mah kebun teh ieu aduh Abah kacape atau kebun teh tinggal disorot hujan aya di kebun teh Abah tinggal ieu kebun teh aya mah tos dipanen aya pucukna nih kan kebun teh lumayan kos teh ieu biasana mah tiap hari teh aya pekerjanya kerja perkebunan teh tuh ayeuna mah dah tos di panen aya mah teu aya ngalah teh ini kebun teh meni maya kokyu ribuan hektar kaki dulna kawasanna tinggal waduh Abah Rabu anu ti kosewan ampunanya anu kawari-wari Abah ti jaliku di kebun teh jadi sejarah jadi carita bararea ieu Abah Rabu di kebun teh tinggal ayeuna kebun pinus ayeuna kebun teh kawari-wari tingali kebun teh meni mayapa tinggalan eta kapuleun kebun teh gunung anu ngajebir aya di tatar buana panca tengah teh aya di Himalaya teh aya di Jawa Barat teh ti kawasan Allah mah maheseun tingali gunung anu luhur teh rek kumaha teh kumaha ceuk nu gaduhna nah Allah mah maheseun kun payahkun nyiptakeun gunung anu sakitu luhurna teu diemple-emple geuningan ngan sangkur ngucapkeun kun payahkun jadi anjeun jadi tingali kalebak tingali bunga Allah mah da kawasa nu boga kawasa anu Allah mah kawasa nu gaduh kawasa aya manusia mah ngan saukur dikawasakeun di mana geus disanak mah kakawasanana teu daya da upaya la haula wala quwata ieu mah anu ribuan hektar teh nu aya di pegunungan ieu ayeuna mah teu jadi pemukiman paweuh mah ti dieu longsor teh geus moal aya hampura ningali di Cisarua oge lamun longsor teh nepikeun ka tutup kaluang matak dipilarian sapur mapajang nu dipedar mapajang nu caritakeun tingali pemandanganna tingali kaluhur pemandanganna bari jeung teu deumeur rek hujan Abah mah kokoloyongan we tah Abah bade mengucapkan ka dulur-dulur ka baya-baya rek mengucapkan terima kasih mengucapkan jajah kalahiran kasiro kasihan ibu kasihan bapak mudah-mudahan sing kangge ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala tah Abah kikieuan teh keur meuli saneat hayang ditarongson mudah-mudahan pengikutna follow Abah Tajudin sugrep Amang Tajudin tah katingali patepung lawung papong jeung Abah teh ayeuna mah katinggal pisan tah Abah mengucapkan
terima kasih mengucapkan jazakallahu kasiro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kalepotan Abah.